Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qiratul mukarramin, para alimul ulama, para ulama, para asatidz saya kesepuhan, bini sepuh Gusti murid dihormat, sandriyin sandriyan wabil khusus nacali di pesantren mongna anu nuju berjuang di pesantren di mana wae anu sami-sami Gusti murid dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormati syukuri sadaya. Disyukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, shalawat sinareng salamna mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka Nabi besar Muhammad sallallahu kandung ke para sahabatna, kepada tabi'in dugakeun dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sikala bakti reng-rengan umat junjunan alam oke syafaat yang umum. Amin ya Allah. Aya kasempatan insyaallah urang ngalajengkeun hansada qurub Allah Rabbul alamin ngalangkungan jalan ta'arif anu dianca ku urang kalima-kalina nu kalimana ngabahas kitab Jurumiyah kian kalimana bacaan urang ngalajengkeun hanca urang ngaduha ka Allah. Mudah-mudahan wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos salih di alam barjah. Mudah-mudahan sadayana kami pangapura rahmat oge ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Darajatul Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Bismillahi wa Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan mamahatina. Lillahi lahumul Fatihah.
ila mu'allifi hadha kitab wa sya'allahu radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa fura'ihim wa masyaihim wa ahliyatihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhirina nahum syurillahi lahum al-fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alhum jannatan maswahum. Amin ya Allah ya Rabbal ancana babul i'rabi al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamili adakhilati alaiha labdan aw takbiran. Babul i'rabi ari eta bab i'rab. Al-i'rabu ari ngaran i'rab eta taghyiru awakhiril kalimi barobah pirang-pirang akhir kalimat. Ikhtilafil awamili karena beda-bedana anu marentah ada khilati anu asup alaiha kana eta kalimat abdon barobah dina lafadna aw takdiron atawa barobah dina kira-kira. Dina ieu bab ajengan musannif ade martelakeun masalah i'rab. I'rab upama istilah imriti mah i'rabuhum taghyiru akhiril kalim. Sababul i'rabi lamun ditoong nurutkeun terus ilmu nahu bisa dibaca tilu rupa dijieun opat tartiba. Ji menang dibaca babul i'rabi tertibanana jadi khobar tina mubtada anu dibuat. Takdirna hada babul i'rab. Muka dua anger dibaca babul i'rabi baca babu an beda-beda tartibanana. Mun tadi jadi khobar tina mubtada anu dibuang, nu kadua mah meunang dijieun mubtada khobarna dibuang. Takdirna babu ma'alul i'rab. Muka dua menang dibaca babal i'rabi, jadi babna dibaca nasab. Sebab tartibanana jadi maf'ul bi tina fi'il jeung fa'il anu dibuat. Takdirna a'ni babal i'rab. A'ni bentuk fi'il jeung fa'il
di mana geus aya fiil jeung fa'il kadituna tangtu butuh kana maf'ul, maka bapa dijadikan maf'ul bih dina lafaz an. Mokatilu dibaca babil i'rabi tarkibanana jadi majrur, harap jarna dibuang, takdirna undur fi babil di hukum nama cababu dibagi seberapa bagian, menang dibaca di tilu, hiji menang dibaca babu ngantar kibanana bisa dijieun dua, hiji menang jadi khobar tina mubtada anu dibuang, nu kadua menang jadi mubtada khobarna dibuang, nu kadua dibaca baba sabab jadi maf'ul bih tina fi'il jeung fa'il anu di takdirna ani babal. Nokatilu menang dibaca sabab jadi majrur tina harap jar anu dibuang, takdirna undur fi babil jeung kecap i'rab. Kecap i'rab kandungan kitabna dibagi dua, hiji i'rab ceuk lugat nyaeta at-tahsin, kadua i'rab ceuk istilah. Nu kumaha i'rab ceuk istilah? Baca takdiru awakhiril kalimi. Jadi barobahna tungtung kalimah karena beda-beda na anu marentah anu asup kana eta kalimah. Robah nama bisa robah secara lapatna, contoh jaa jaidun, ra'aitu jaidan, marartu bi. Jadi robah dina jaidun kana jaidan kana tergantung amil. Dawa barobah secara kira-kira, contoh seperti ja'al fata ra'aitul fata marartu bil keropa fata kernasob fata kerkhopan ge fata bisa katingali ropan nasob jeung khopanna bongan ningali amil. Ja'al fata berarti fata dirinya kernaon keropa sabab jadi pahnya tina lafaz ra'aitul fata, fata dirinya kertingkah naon nasob sabab jadi maf'ul bih tina lafaz ra'aitu. Marartu bil fata, fata dirinya kertingkah naon khafat sabab jadi majrur tina harap jarbi. Di i'rab dibagi dua, aya i'rab ceuk logot atasin, aya i'rab ceuk istilah. Istilah dieu istilah ahli nahwu. Upama dina kitab Jurumiyah mah tadhiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ada khilati alaiha labdun awta. Ubama istilah ibridi mah i'rabuhu ada istilah ibridi
lalawanan i'rab lalawanan mu'rab berarti mabni. Lamun sukma i'rab tagyiru awakhiril kalimi lidilafil awamili ada khilati alaiha labdan aw takdiron mabni ma beda deui nu kumaha ta'rif mabni lujumu akhiril kalimati ala halatin wa hidatin. Kata Nabi lujumu awakhiril kalimi harakatan au sukuna tetepna akhir kalimah netepan kana hiji tingkah atawa tetepna akhir kalimah baik dina harakatna baik dina sukuna. Mabni do ja'al ladina ra'aitul ladina marartu bil ladina alladhi ra'aitul ladhi marartu bil ladhi. Mabni. Jadi lalawanan daripada mu'rab nyata mabni. Hari mabni mah bang berat esa dititah ku batur geus itu ya bisa robah geus haesu geus ayeuna geus amsi geus kam cara robah mabni. Di sekali deui mun disimpulkeun i'rab dibagi dua aya i'rab ceuk lugot aya i'rab ceuk istilah. I'rab ceuk lugot at-tahsin i'rab ceuk istilah ahli nu aya dina kitab jurumiyah tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili labdan aw ada hilati alaiha labdan aw tak robah nama bisa robah secara lafadzna bisa robah secara kira-kira. I'rabuhum tagyiru akhiril kalim takdiron aw labdan bi amilin wa aksamu jeung ari pirang-pirang bagian i'rab eta arbaatun aya opat. Rofun hiji i'rab rofa wa nasbun sareng i'rab nasab wa abdun sareng i'rab khafad wa jazmun sareng i'rab atosna urang uningan i'rab jeung logot i'rab jeung istilah robah secara lafziah oge robah secara takdiriyah. Ayeuna i'rab ngabogaan bagian i'rab dibagi bagian i'rab aya jawab bagian i'rab aya hiji dua tilu opat. Naon ari rofa tagyiru masusun alamatu domatu wa manaban. Lamun sukma i'rab aya opat hiji rofa jalma bakatumanya naon nu disebut rofa jawab kudu kang jurumiyah tagyiru makhsusun alamatu domatu wa manaba anha barokah anu ditangtukeun anu dicirian ku domah atawa gaganti dina do isina rofa. Lamun geus kapanggih urang dibagi dua aya rofa asliyah aya rofa niyabah. Rofa asliyah aya hiji nyaeta domah rofa niyabah sariji tilu hiji wawu dua alif tilu matak nu disebut rofa teh tagyiru masusun alamatu domatu wa manabah artina barobah anu ditangtukeun nu dicirian ku domah atawa geganti dina domah. Contoh jaidun berarti do ayeuna ropani abah jaiduna berarti ketika
ropa kunaon jaidani ketika naon ropa kunaon bongan isim dulu alani ketika ropa bongan lima itu ropana kunaon ku tetep nu kadua nyirob teh aya nyirob nasab naon ari nasab jawab deui ku santri tukang jurumnya tagyiru makhsusun alamatuhul fathatu wa manaba anha artina barobah anu ditangtukeun anu dicirian ku fathah atawa gegenti dina. Jadi nasab dibagi dua, hiji nasab asliyah, dua nasab niyabah. Nasab asliyah aya hiji nyaeta fathah, nasab niyabah aya sabiji, aya opat hiji, alif dua, kasroh tilu, iya opat, mijeun. Nu katilu nyirobna aya nyirab khofat nukumari khofat tagyiru mahsusun alamatuhul kasratu wa manabah artina barobah anu ditangtukeun anu dicirian ku kasroh atau anu jadi gegenti tina sebab kasroh dibagi hiji sabab khofat dibagi hiji khofat dua khofat nia khofat asliyahna aya sabriji nyaeta khofat niyabah aya sabriji nyaeta iya sareng matak nu disebut khofat barobah anu ditangtukeun nu disirian ku kasroh atawa gegenti dina. Nu kaopat nyirob wa jazmun aya nyirob jajam naon ari anu disebut jajam tagyiru mahsusun alamatuhus sukunu wa manaba artina barobah anu ditangtukeun anu disirian ku sukun atawa gaganti dina. Contoh seperti lam yansur, lam yaqdurib, lam ya'lam, lam yahzun. Berarti ketika naon jajem kunaon kusukun ngan jajem dibagi dua, aya jajem asliyah aya jajem niyabah. Jajem asliyah aya hiji nyaeta sukun, jajem niyabah aya hiji nyaeta mijeun. Ngan mijeun dibagi dua, aya mijeun nun aya mijeun alat. Samu arbaatun fakutabat robun wa nasbun wa kada jazmun eswe nirab jag lugot nirab jag istilah lajeng barobah secara lafdiyah lajeng barobah secara takdiriyah lajeng irab aya opat hiji irab ropa dua irab nasab tilu irab opat irab kurang uningan naon nu disebut ropa naon nu disebut nasab naon nu disebut khobat naon nu disebut dibagi deui ulama balil asma'i mangka eta tetep pikeun pirang-pirang isim mindalika tina i'rab anu obat arabmu ari ropa wa nasbu jeung nasab wa khofdu jeung khobat wala jazmat jeung taradaikeun jajem piha dina pirang-pirang isi tuluy walil apali jeung eta tetep pikeun pirang-pirang Indalika tina irobana opat arabmu ari roba wa nasbu jeung nasab wa jazmu jeung jazam wala khofdu
jeung daya khafad eta maujud biha dina pirang-pirang i'rab anu opat dibagi dua. Hiji anu dipikeun jang kalimah isim, dua anu dipikeun jang kalimah naon ari isim. Baca ngaran isim. I'rab anu opatnya dibagi dua. Aya anu dipikeun jang kalimah isim nu disebut isim bil, aya anu dipikeun jang kalimah fi naon ari fi'il. Baca ngaran fi'il. Jadi i'rab anu opat teh aya anu dipasrahkeun jeung jang kalimah isim, aya anu dipasrahkeun jeung jang kalimah fi'il. Isim tos terang, fi'il tos terang, haraf tos terang. Isim boga ciri sabaraha? Hiji, dua, tilu, opat, katukan, lima. Fi'il ngabogaan ciri-ciri fi'il sabaraha? Hiji, dua, tilu, opat. Harap mah ciri nate teu aya ciri isim, teu aya ciri tegasna di mana aya kalimah teu sah kaasupan ciri isim, teu abus teu sah kaasupan ciri fi'il, tegasna teu ngabogaan tapak, maka eta kalimah disebut kalimah. An kalimah Arab dibagi dua, ya anu disebut mukhtas, aya anu disebut goer. Anu mukhtas dibagi dua, aya mukhtas bil ismi, aya mukhtas bil. Oh, pinter. Tayana i'rab anu opat dipasrahkeun jang kalimah fi'il, dipasrahkeun jang kalimah isim. I'rab anu opat anu dipikeun jang kalimah isim palil asma'i min dalika ar-rafu wa nasbu wa khafdu wa la jazma biha. I'rab anu opat anu dipikeun jang kalimah isim cuman tilu. Hiji rofa, dua nasab, tilu da isim mah teu aya anu jaidun keur rofa, jaidan keur nasab, jaidin keur khofa, da isim mah teu aya anu daekeun Lu i'rab anu opat wa dipikeun kana kalimah fi'il oge aya tilu. Walil af'ali min dalika ar-rafu wa nasbu wa jazmu wa la khafda. I'rab anu opat anu dipasrahkeun jang kalimah fi'il aya tilu. Hiji rofa contoh saperti yansuru, dua nasab contoh saperti ayansuru, tilu jazm contoh saperti lam yansur. Da fi'il mah teu aya anu daekeun di i'rab dibagi dua, aya i'rab cek jawab, aya i'rab cek, aya i'rab cek. Robahna dibagi dua, aya robah secara lafadzna, aya robah secara. Kira-kira i'rab aya jawab, i'rab aya hiji, dua, tilu, opat. Anu dipikeun jang kalimah isim sabaraha?
hiji dua tilu da isi matara aya nu daekeun anu dibikeun irob jang anu opat jang kalimah pingal sabriji hiji dua tilu da pingal mah tara daekeun begitu talim urang dina ieu saat dina ieu waktu segitu mudah-mudahan paham mudah-mudahan ngartos mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo kanggo sadayana anu reresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tina kabodohana awe muga-muga kenging pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.